Puspitasari dari kelas 11 TE 1. Di sini aku ingin menceritakan cerpon tentang lampah nu ngarobah nasib. Lampah nu ngarobah nasib di hiji lembur letik nu aya di lepas gunung hirup saurang budak laki-laki ngaranna Dayat. Anjeunna budak yatim piatu tisaprak kolotna maot alatan pasakit. Anjeunna cicing jeung nini jeung akina. Sanajan hirupna dasajan. Dayat teh budak nu daredeh teu eleh ku hirupan. Unggal poe Dayat mantuan nini ngalajakut keur domba. Sedangkeun upami usum hujan, anjeunna dagang bala-bala di sakola. Sakola Dayat teu pati jauh, tapi unggal isuk anjeunna kudu lempah kira-kira 2 kilo pikeun dugi ka dinya. Sanajan kitu anjeunna henteu pernah ngarasa capek. Hiji poe sakola Dayat ngayakeun sayembara maca carita. Anceunna kacida resepna. Da ti leutik oge Dayat resep kana dongeng nu sering dicaritakeun ku ninina. Tapi Dayat sadar yen anjeunna henteu boga buku nu alus. "Nini, abdi boyong miluan sayembara di sakola. Pokna hiji penting." Ninina seutik leuleus bari nyabak sirana. "Anaking upama eta kahayang anjeunna baca balah, Nini moal bisa meuli buku anyar. Tapi anjeun bisa anyar tina non anjeunna apal." Poe-poe sayembara rajin latihan. Anjeunna ngapalkeun carita-carita nu kantus dikupas di sakola. Oge dongeng-dongeng ti ninina teu ukur eta. Anjeunna oge sering nyadengekeun carita ti jalmi-jalmi kolot di lemburna. Dina poe sayembara, Dayat angkat ka sakola kalayan hate nu sabalaka. Anjeunna ningali murid-murid sajen nu mawa buku-buku bagia. Bari maranehna sigana leuwih percaya diri tiban anjeun. Tapi anjeunna henteu sieun. Nalika giliran anjeunna Dayat jemeneng di harepan guru-guru jeung rerencangna, anjeunna mimiti nyaritakeun dongeng. Ngaunaan hiji budak yatim piatu nu ngundang impianana. Kalayan sora nu leuleus tapi pinuh ku rasa percaya diri. Ti awal dugi ka ahir sakabeh nu aya di dinya jumpling ngadengekeun caritana kalayan reog-reog. Hiji-hijina sora nu kadenge nyaeta sora Dayat nu nyaritakeun carita kalayan emosi nu jero. Seenggeus rengse sakabeh nu aya ti keuleuh teh sarua ngagendakeun anjeunna keprok. Leungeun nu tari ku guru-guru silih pandang terharu ku kumaha budak leutik ieu nyaritakeun caritana kalayan mareunah pisah. Sapoe saterusna hasil sayembara diumumkeun. Dayat menang. Anjeunna henteu percayaeun kana eta hasil. Tapi nalika anjeunna nyepeng piala leutik nu diplastikeun,
ku kepala sekolah. Anjeunna terang nyen usaha nah henteu sia-sia. Teraskeun diajar Dayat ceuk kepala sekolah. Anjeunna boga bakat nu anggeun ulah nepi ka leungitan kasempaten. Ti harita Dayat beuki semangat diajar. Anjeunna rajin ngerat carita-carita sarangan. Hiji poe hiji guru nyaritakeun pikeun ngiringkeun tulisan ka lomba carita budak ti Angat Kabupaten. Sanajan awalna sieun Dayat tunjukkeun ngirimkeun carita, teu disangkana sababaraha bulan saterusna anjeunna menang deui carita dicitak dina majalah barudak sarta anjeunna pasihan beasiswa pikeun neriskeun sakola nepi ka SMA. Hirup Dayat robih anjeunna henteu deui kedah ngajual bala-bala di sakola. Sebab ayeuna anjeunna bisa diajar kalayan leuwih tenang. Tapi anjeunna henteu hilap kaninina, akina, jeung lemburna. Nalika anjeunna jadi mahasiswa, anjeunna sok balik ka lembur ngajarkeun budak leutik maca jeung nulis. Anjeunna sagala cita-cita bisa kahental lamun urang usaha sarta henteu gampang nyerah. Dayat ayeuna jadi pangarang jeung guru nu kasohor. Anjeunna tetep jujur, tetep nyaah ka lemburna, sarta henteu hilap ka sakabeh pangalaman nu ngajarkeun anjeunna artina perjuangan. Segala usaha nu dipigawe ku Dayat ti leuletik ahlina ngarobah nasibna. Cerpen ini nyaritakeun kumaha usaha jeung kasabaran tiasa ngarobah kahirupan. Upami anjeunna bernabi bejakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.